Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kulujenganing barudak kumaha darama. Syukurlah mudah-mudahan hidup sadayana darama atuh biaya rencana hidup ada keluargi anu darama. Kurang doakeun mudah-mudahan hingga damang sehat walafiat sabiara bihalidin. Selajengna tukang sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda atuh sapiacana diajar urang ngadua heula di sarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamah wa hukmah wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Salajengna atuh naraskeun pangajaran bahasa Sunda dina dinten ieu. Bapak bade ngadugikeun pembahasan terakhir berkaitan sareng materi paguneman nyaeta dina lawungan anu kaopat. Langkung dipayun Bapak dugikeun heula kompetensi dasarna. Nomor 3.1 menyusun teks paguneman dengan tema ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19 sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 4.1 mendemonstrasikan teks paguneman dengan tema ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19 yang telah disusunnya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, selanjutnya masih indikator nomor 4.1 dapat menentukan tema teks paguneman yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. 4.1.7 dapat menyusun teks paguneman berdasarkan tema yang telah ditentukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat 1. Menyusun teks paguneman dengan tema ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19 sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 2. Mendemonstrasikan teks paguneman dengan tema ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19 yang telah disusunnya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Lajeng di dia aya contohnya teks paguneman ngeunaan ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19 anu dipagunamukeun ku Abdul sareng Nina. Mangga kuhida titenan ieu teks sing nepi ka kaharti kalayan oge engke panginten hidup aya tugas ngadamel teks paguneman ningkahan sasalat atau pandemi Corona 19
ieu tos ku Bapa dipasihan contoh tek pagunemanana. Tu aya sabaraha ieu nya panginten mangga ku hidup tiasa diaos. Ieu puna tek paguneman ngeunaan sasalat pandemi corona 19. Atuh parogi beda kauningan ieu paguneman abdul sarina teh nyanak sumber dan tina HTTPS bahasa Sunda percakapan tentang COVID-19 bahasa Sunda. Kitu rupina ka hidup sadayana mangga. Rengsek materi atanapi pangajaran paguneman atuh kangge tingkesan tina materi paguneman ieu teh kahiji paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah silih tempas atawa tanya jawab. Kedua, palaku dina paguneman aya 2 urang atawa leuwih. Katilu, kalimahna mangrupa kalimah langsung. Kaopat, aya 2 rupa paguneman nyaeta paguneman resmi jeung paguneman taresmi. Contohna paguneman resmi seperti sawala atawa diskusi, sedangkan paguneman anu taresmi seperti ngawangkong atawa ngobrol jeung babaturan atawa jeung minum bapa atawa saleureung. Kalima dina paguneman aya sababaraha rupa aturan atawa unsur penting anu perlu diperhatikan. Sangkan paguneman bisa dilakukan saluyu jeung anu dipikir. Unsur-unsur anu penting antara lain nyaeta bentesna sora, luhur handapna sora, atawa nusok disebut lentong. Pilihan kecap-kecap anu disaliyukeun jeung lawan nyarita. Sarta unsur penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atawa cacaritaan teh bisa nepi ka kalayan jelas. Tabina tingkesanana tina ieu materi paguneman. Rengse atuh Bapak ngarupikeun materi tina bab kahiji paguneman dia kahidap aya pancen. Soal ulangan harian tiasa ditinggal tina Google Form anu linkna tiasa ditinggal dina deskripsi video pengajaran ieu atanapi tina pesan WA mangga paridamel. Sareng tugas tek paguneman anu temana nyingkahan sasalat atawa pandemi corona 19. Diantos paling telat dugi ka minggu payun. Janten minggu payun tos aya nilai tina ulangan harian sareng tina ngadamel tek ieu paguneman anu hubunganna sareng sasalat atau pandemi corona 19. Rupina ka hidup sadayana mangga sakieu pengajaran bahasa Sunda anu kula dipikeun. Mudah-mudahan singkayun manfaatna tambih pangartos ka hidup sadayana. Kalayan atuh mangga urang tutup berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.